palawargi sadayana sim kuring Mr. Jun bade tetelepet dinten ayeuna teh kasaha palawargi sadayana. Ternyata ka aya anu disagedengan sim abdi sim kuring. Saha Kang Beni Sapaat. Damang kan? Alhamdulillah saudara kuat manggil. Aduh, abdi ge alhamdulillah damang, dalam teu damang mah panginten abdi teh di puskesmas. Sim kuring mah sok emut. Kang Beni teh aduh suantena agem. Pada bagi sadayana pokona mah agem. Oke. Kosok ngarangukeun ya. Oh, sok kapungkur. Dugikeun ka ayeuna teh rada naon melekat. Anjir. Ieu suanten Kang Beni ya. Tos apal. Sok sanoos sanes Kang Beni oge. Apal suanten Kang Beni mah. Tapi ya aya eta kumaha kapungkur sajarahna dongeng teh siapa jantan penyiar. Sajarahna nya abdi ka hijina resep ngadangukeun radio. Aya salah sawios penyiar radio anu simpulin resep pisan kasih nyiar eta teh. Jenenganna teh Dinamara, Mang Dinamara di Sukabumi. Abdi kan asli Sukabumi. Mata ayam manisna ngarib-harib desi Ratnasarinya. Tah, janten waktu kapungkur teh aya acara dongeng. Penyiar teh Edi Suhaidi antara di Dinamara. Abdi teh idola pisan da suara teh aduh. Dikeun abdi nalutkeun salah-salawios penyiar oge aya namina Eyang Panji. Upami hoyong abdi museuteun kumaha oge pasian carana. Eta alhamdulillah abdi tiasa ngarubi suara janten badag kieu. Ngawitan siaran teh sebenarnya di Kalimantan Barat kapungkur tahun 88. Kalimantan asli eta kan? Kalimantan asli bisa. Pilih anu kawe kan Kalimantan. Aya di Kalimantan Barat, Pontianak. Nalika masih kene nganggo piringan hitam. Piringan hitam, kaset gitu. CD oge marihanan masih dacan aya. Kali ke Jakarta janten pengisi sandiwara radio. Kayak sakerat anu di Kalimantan eta bahasa naon? Bahasa Indonesia tapi kulantaran singkuring itu laki janten kadang-kadang sok nganggo bahasa selengeanan yang bahasa Melayu gitu kan. Pedeni jangan kau begitu dah benar lah itu. Ipin gitu kan. Gitu kan. Kali ke Jakarta dan pemain sandiwara radio gitu, sedang Ipon Rose, sedang Bahar Mario, sedang Chris Uspon, sedang Sajabina Dina episode Kaca Benggala teh gitu. Eta pisannya aduh sajarah pisan eta mah. Eta mah wah asa jadi artis satu hari tama. Eta mah pamitelkatna anu ngisi-ngisi Brahma Kumbaranya. Da masih kene eta tak kene pemain masih pengisi sandiwara radio masih eta tak kene gitu kan. Terus tidinya mulai tamat sandiwara radio teh mulai sudah bergeser gitu kan. Hijrah ke Bandung. Nah, ngawitan di Bandung lah. Siaran di radio ngawitan ke Bandung teh kan kapungkur masih kena di MW AM gitu nya. Oh nya. Di ke Bandung FM punya asa aeng gitu tanya. Siaran daya piringan hitam, ayo VCD terus ngau komputer. Wah, biasa kumaha teh gitu terus teh gitu maksud dugikeun ka nya ari penyiar radio kan seur tepang sareng kenal sareng inong-inong alhamdulillah gitu. Marianan aing MC main film oge gitu sinetron lah gitu. Alhamdulillah. Upami nu di Kalimantan, di Jakarta eta teh acara naon musik atau di mana? Upami kapungkur mah tahun 88 di Kalimantan macakeun pilihan pendengar teh gini ya. Rupiah bebas itu lagu-lagu nama laguna sesuai permintaan tangke seur permintaan lagu nu mana segala mau tangga-tangga lagu teh gini anu saminggu sakali di tangga lagu ka hiji ka dua ka tilu dan ka salapan jadi degradasi deui aya lagu anyar gitu. Jadi macakeun kartu pilihan pendengar saudara pendengar wow gagah urang gagah padahal macakeun kartu pilihan pendengar lamun nama barangkali request lah gitu ta. Saudara pendengar, berikut ini adalah sebuah lagu yang dipinta oleh Brahma Kumbara. Gitu kan.
berjudul dari Trio Limers lewat Gadisku yang dipesan putar dan kemudian dikirimkan kepada kekasih yang tercinta. Selamat malam dan selamat mendengarkan. Wah, gitu. Serang kakak cilpik mah. Kampung keur mah pokona kumahanya nyaan Ada melekat kampung rumah di Kalimantan Barat, kami siaran teh kenging heureuh itu kenging seseulian. Kerah kitu we siga macakeun kenegaraan gitu. Sekali merdeka tetap merdeka. Bangsaannya Iya. formil pokoknya. Ya, kapungkurkan. Saudara pendengar masih bersama saya Benny Sabahat dalam acara Pilihan Pendengar Lagu-lagu Anda Suka. Berikut ini sebuah lagu yang akan hadir di ruang dengar Anda, sebuah lagu dari Nunung Wardiman lewat lagu yang pernah dipopulerkan oleh Bob Tutupoli. Oh, sora teh dari kapungkur kan lamun soraan bariton siga kitu teh Bang Jun. Wah. Ya, iya wae. Waduh. Pendengar nanti orang Malaysia, orang Kucing, orang Sarawak, itu terdapat dari FM, maka pukul tacan FM-nya, amahana terluas. Kota komen ke luar negeri. Brunei murahnya tuh. Ke Brunei, ayah pendengar-pendengar gitu. Duka kumana tadi asal dukikan itu, duka anunya nabi, duka saya gitu. Jodoh nabi, jodoh nabi gitu. Ini maksudnya, nah serius itu. Itu iya nyobian jadi. Oh cobian. Ya, satu sim goreng kumelendang non sebenarnya di alam dunia can pernah serius tahu nanti. Oh, tak air nanti pada nyobian serius. Biasa mewah, serius. Tenan naon dan bisa ulang menyebutnya. Gitu tak Mang Jun, dinten dunia radio teh kadang-kadang sok kubatura dipaurkeun, mang paurkeun. Guys, yang ngomong sorangan seri sorangan mau agel kok jelema. Nya sok non tukang ayang gitu ya. Jadi penyiar mah jadi ngomong sorangan gitu nya. Oh, dan dunia seni imajinasi. Jadi kurang tengah bayangkan pendengar ada di hadapan kita. Bahwa mic itu adalah audiens kita. Ketika kita main teater, maka penonton ada di hadapan kita. Ketika main film atau sinetron, maka kamera adalah penonton kita. Tah eta aduh. Bermain imajinasi ya. Tah eta teh upami radio mah kan sebakan naonnya visual non lah disebut teh. Audio. Nah, ayeuna lompatna kana visual. Audio visual janten Kang Benny kan kapungkur mah pemain film. Sanes sinetron, sinema elektronik. Karena film tak acan, nanti nggak ada skenario tapi desa jantenan. Karena ayah perbentenan tina radio terus lompat karena TV, sanes TV artinya audio video. Ya. Audio visual. Tangto saya perbentenan mah, dari disiplin ke disiplin lain pasti ada perbedaan. Seperti saya orang teater main film pasti ada perbedaan. Ya panggung begitu di panggung anu biasa keluar dan udah mic-nya vokal orang pas main film tarik itu dalang kami nyebut kurang ajar kami main sinetron kurang ajar kamu kan gitunya tapi kami dalam terus pada dan sudah kurang ajar perbedaan anak gitu. Tapi dah perbedaan dari seniman biasa didegradasi menjadi sebuah karya. Upami Mang Jun nyalira dina dunia panggung kumaha? Teu kumaha biasa. Oh biasa. Makanya saudara penonton, ini adalah pelawak, komedian yang sangat mirip dengan Charlie Chaplin dan tidak lucu tapi membuat orang tertawa. Saya bingung tidak lucu. Iya, saya nu ngawancara saha. Oh iya. Hilang. Tangke akan abdi duka ilah nama. Beun, insyaallah. Ayeuna mah waktosna abdi ka Kang. Bari naon sudah undi. Tabu sabaraha deui teh? Tabu genep. Tah eta upami urang ngobrolkeun waktos nya. Waktos teh kan meureun panjang ieu. Kapungkur ayeuna son engke eta waktos. Moho. Tah ti akang anu engke bade kumaha ieu? Nah ayeuna tos diemutan, tos kaemutan atau tos ngemutkeun. Engke mah abdi hoyong mudik teh eta aya cita-cita teh. Abdi ka mana? Kalembur atau ka mana? Kalembur abdi. Aya nya teh mana kitu? Abdi teh Sukabumi, cik abdi di matak aya manis-manisna ngaharip di Sirat. Sadak upami Sukabumi mah kan sanes mudik atuh dari urang ka mudik urang kene. Remudik da abdi mah ka Ciamis heula ka ditu ka Jalatrang ka cuma nyeren we tadi itu. Oh, Udah bala. Ayo sudah syaratna mudik mah beda provinsi gitu kan. Beda pulau sudah. Aya ya kriteria kedah itu kudu kieu
Saudara jangan lupa, ini adalah perdebatan yang sangat ilmiah tentang mudik. Kita istirahat sejenak. Sejenak. Ya, Pak menuju itu menuju orang Pangamung rada sejenak. Nyata ieu teh Kang salerosna mah abdi teh hoyong naonnya di sanes diajar lah merendah diajar matos teh aya waktosna ai kang yang aduh aya mah pabliceung beas ngan hoyong teh nu janten ilmu ti akang mudah-mudahan rakadi nya kumaha eta ngokolakeun suanten tiap saja kan kitu nah ti kapungkur kieu kitu Anu tadi teh Pak Abdi harus dibahas harus gajinya harus teh apa yang panjang tidak gitu hoyong biasa agem suanten teh siga di nomor entah kapungkur kieu tuh nuju murang kali kena mah abdi naroskeun teh SMP gitu. Oh kieu cenah. Udang sare cenah. Cep. Abdi sebat cep ada mah. Cep. Ayeuna minum ayeuna asli Beni. Cep ke. cek Beni. Oh, gugah teh terus ka masih gitu. Oh, sok. Masih kita jauh. Rada tebih. Sok cenah gugah bubuk bari lembang ka masih kita. A B C gitu aja. Mari sangat nukil pengorbanan. Cobain babenya ternyata harus. Dugi ka ayeuna soalnya kieu. Da pun anjeun teu badak-badak tinggi gitu tah. Nya kabayang lamun tebih mah gitu. Ieu mah anu caket gitu. Toh sameureuna. Toh nepi. Hanya ngoliling heula we gitu. Tah kitu geuningan pelawar di sadayana ternyata aya naon disebutna teh Rusia. Aya Rusia. Nah. Pelawar di sadayana Sok haluas. itu abdi mah kieu ngabitana teh kan gumujeng we heula. Sae. Eta teh sedekah. Tah eta teh ibadah. Ibadah. Dan ibadah teh sanes umroh atau naon lah gumujeng oge ibadah. Senyum itu adalah sedekah. Tah Tapi ulah senyum oke, misalnya aya kotak ama ngaliwat senyum. Kunaon diajak serungkul, depan sedekah senyum soane. ya tambah sanes eta sanes ibadah hari kitu. Aya kelainan. Kang ieu teh pan akang teh dina radio teh pastilah hadituna mah kana naon sebatas teh MC naon pembawa acara. Boh di radio, wae boh di panggung, boh di TV geuningan tapi sok nonton. Host. Nya aya tip teu sanes tip naon atunya nya tip lah gitulah. Ada anu jelas mah pada jantan penyiar radio, pada jantan MC, pada jantan pemain sinetron, pada apapun itu satu hal mencintai pekerjaan. Jadi urang teh kudu ngomong. Kudu resep. Begitu kita bekerja, kita tidak sedang merasa sedang bekerja. Abdi kantosnya ngobrol sareng pengusahaku. Kayak nu di mana? Anu di irigasi. Oh. Almarhum Pak Haji Elon. Abdi kan harus kumaha gitu. Biasa sukses itu soalnya nate mencintai pekerjaan adalah bagian dari awal proses. Kebanyakan orang mencintai memang dimulai ada kekurangan kurang di ropea supaya kekurangan orang itu tidak muncul lagi di lain tempat. Jadi eta paling mencintai pekerjaan. Kami MC percaya diri, kemudian wawasan orang kena hitamihan. Kaopat upami orang bari MC di satu acara, orang kena apa geula kena juntungan acara naon eta. Jadi orang menguasai masalah. Ulah diminta terjadinya ada orang yang saya dina salah muludan ada dobelkeun rajaban kan teh nyambung gitu urang teh upami aya telepon job MC acara naon Kang acara muludan urang teh ngomong seletik maca tentang naon muludan teh gitu ulah digigit ka kok MC muludan ada bahasa ya Bang gitu kan itu nyambungnya urang menguasai termasuk kadak panginten Komo deui upami urang ngabahas sanes masalah kajaban atau masalah pimuludan. Ulah sampaikeun ka lepat panggung. Nah, eta kan terus lepat panggung. Sering abdi mah. Kumaha? Teu euy. Abdi kan jadi ulam. Jadi abdi mah maksakeun we gitu. Tah eta lepat panggung. Maksakeun. Tah kitu panginten da ieu teh waktos teh salaresna mah panjang gitu. Tapi da geuningan ari kalau di bahasa daya nama, betah, itu nggak non kau gerwaktos lah. Gitu saja, jangan lupa share, komen, dan subscribe untuk acara ini. Like, pokoknya. Channel Abdi Beni Syafaat Stories. Mangga di anjangan, ulah hilap di like, komen, share, sareng subscribe. Panama
share ke sebanyak-banyaknya kalau Mr. Jun menjadi host dan mewawancarai Benny Safat yang biasa Benny Safat mewawancarai orang lain sekarang diwawancarai asal ini. Pokoknya sekali lagi like, comment, share dan subscribe. Hatur nuhun pokoknya Kang Benny hatur nuhun. Sadayana kedah di like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai.